Tak, Mang. Lantas di mana, Mang? pasti mantri karo haning urang teh. Mantri lagi euy. Naon? Oh, karo nyoper ka mana? Lantas naon di mantri atuh? Nyeri we cangkeng euy. Heeh. Gua puting teh ngai ieu teh ya. Kita aing oge. Naon deui gejalana? Heuh, nyeri cangkeng, bisa belah ieu ya. Nyeri cangkengnya Mang jeung nyeri pingping. Karo haning. Geus lila eta teh, Mang. Aing sae saminggu mah sah. Memang kira-kira penyakit naonnya, Jang? Sila euy, nyeri euy ieu teh. Masih akan tepokeun we aing, Jang. Oh. Mamang kena ku penyakit koneng, Mang. Nah, pan mamang mah nyeri cangkeng. Namanya mah kalau ngomongkeun penyakit koneng. Pan heueuh, Mang. Eta pan huntu mamang koneng. Goblok si Faisal. Aduh, ieu buat saya lancik aing ditunda di kebun ieu teu gablok duit teh ku aing dijual ieu. Naon? Nah kenaon? Teu kadola ku sia ieu keur nyamputan bonsai kehead. Aduh kalau mau aing segitu nanya. Kalau main nanya lagi nanti sama kamu. Ada lagi ya konca saha? Awan. Sia loba santa tanya bantuan tah caprutan kayak cuang jual piduiteun ieu teh piduiteun. Anu saha ieu aing peuceun batur? Nu si Mas Nur lanceuk aing. Begitu adik. Yeah, ceker ku aing. Lah, Wah, ketemu datang mah anggar melepet. moal we ceritana aing sieun ku lanceuk aing kebugan ku aing. Ngeri gitu euy. Sumpah teh wani gitu. Wani aing makanya cuang bersihan, cuang jual ya halus bonsai halus ieu teh. Sia mah sok buru. Kumaha aya renjak mangon ka dieu di tonjokan mangon. Ceger ku aing cek aing teh aing teh sieun. Ngeri euy. Ieu halus ieu teh ya tangkal caringin ieu teh sia mah. Oh dia ka saha? Geus kumaha keweng kege di posting dina Facebook langsung aya nu nga-WA sia teh cicing. Wah aing ngambung aing sanggup aing. Teu sanggup kunaon sia? Aing masih kapanggieun ku Mang Nur. Moal naon? Aing sieun kapanggieun ku Mang Nur aing ih. Moal cek aing teh aing teh sieun ku si Mas Nur mah. Ah sia mah teu apaleun bari teh ku aing basa tonjok rabi pokona mah. Jeung aing mah soak aing bebeungetan ih. Sieun wani kitu. Wani aing nah sia pilueun teh ngomong. Penting mah ieu dijual aing geus bersih, budi. Cicing lah keur ieu ya. Naon? Ang, gerakan dia, Ang. Aduh. Jadi bersih tadi mah teh balap pisan, Ang. Non kita bohong Mang Nur. Tadi mah dijual gitu. Gandeng sia gandeng. Tadi mah ngomong lagi dijual cenah. Aduh, sia. Iya, depo jadi bersih Ang ya. Bohong kita Mang Nur dijual tadi mah ngomong ka aing. Aduh, Balik kita sahnu balik ya. aduh, Ang nyeri beuteung aing. Kurang tuh, langsung jadi alasan tuh. Tuh tak aya alasan. Anjing. Bantuan, woi. Aduh. Anjing siap lontongna. Motor saya ya halus euy. Nur. Buka bisnis teh. Eueuh aing tuh ka bisnisna naon atuh bisnis naon? Ah, kitu atuh jeung buat urang mah. Cing. Ya. Iluan atuh bisnis. Aya mah. Aduh. Aya aing nganggur Nur euy. Sia. Teu gablek aing teh teu gablek di bisnis ieu. Wah, anjing. Kalau itu bisnis gitu mah euy. Nyaho aing pusing ngomong dari sieun mah lieur. Sia anjing. Teu percaya ka aing? Masalah duit mah anjing gampang. Udah mah. Oh no. Gregeteun Kata sakit Cegaro, ya? aing pusing. Teu gablek aing kunyuk teu gablek. Hah? Ya budak, Mang Nur mah teu boga pibiснисен. Kadang eta Anjing kan geplak ka Ya, aing. masalah lauk bisa tahu mah. Ah, udah lupa balong. Kira-kira modal sabaraha? Siap. Ayo mulai au. Oh bener. Kali. Pusing aing coba. Wah, kayak kumaha mah? Jual geura matok nih. Anjing tunjuk aing anjing. Anjing. Saya Kak. Serius. Oh. Nah kadengian bener gitu ya? Nyao. Nya kalau tahu ya. Oh, biasa. Tapi mau tes ayeuna apa ieu? Geura. Bayu teh sawah, insyaallah sawah. Saya paham. Lain sugan tuntas di THT meureun cageus sebenarnya.
Nuhun. Seriusnya. Ayo kang wisata mah Ada orang ngomong iya. kadangnya. Iya, benar kan. Yo. Oh, Kak Nur. Oh, mohon Pak Haji Kak. Ayo kalau resep ayah itu Nur ayah ya. Mohon Raina Wadoyok. Mohon mangga Pak Haji tunggu. Mohon. Asih kan. Boleh joros enak. Hah? Ih, anjing budak ya. Sahaya sah. Haji. Pak Haji. Halo. Nah, Sahaya. Hah? Dia lagi hutang berdua. Hah? Dia pakai tangan ya? Assalamualaikum. Lagi hutangnya. Kasaha hutangna? Oh karikrik. What? Terus apa? 3 juta cenah geus 5 bulan teh bayar. Oh, hutang atau sirit? Sanes abi mamang doyok. Aya rikrik mah. Sia mah nu nagih hutang kae lain nu ngendor. Besar. Lain hutang endos eta mah nagih hutang ka maneh tah mah. Sabaraha jadi doyok? 12.5 kae sabubukna. Beda sia di tunda dihandap di logak.